pemirsa, tepang deui sareng simkuring Faza dina warta dinten ieu. Kota Bandung memang teu kalengitan ku rupa-rupa kuliner tradisionalna anu unik. Salah sahijina nyaeta usaha kupat tahu legendaris nu parantos lami janten karesep warga kanggo sarapan enjing. Kanggo ningal langsung kumaha geliat ieu kuliner, urang parantos kahubung sareng rekan Clarissa di lokasi dihaturanan ka rekan Clarissa kanggo ngalaporkeun. Hatur nuhun Faza, pemirsa, ayeuna simkuring aya di kawasan Pagarsi, tepatna di pertiluan Jalan Natawijaya. Di dieu aya kuliner kupat tahu tradisional anu nuju hangat-hangatna disiram ku bumbu kacang. Sanajan tempatna adu sederhana, ieu kuliner teh parantos janten favorit warga ti waktos ka waktos. Ayeuna di gigieureun simkuring parantos aya Ibu Rohayati salaku anu ngadamel ieu kupat tahu. Punten Ibu, simkuring bade naros sababaraha patarosan. Tiasa dicaritakeun sakedik usaha kupat tahu ieu ngawitan jualan ti tahun sabaraha? Di tahun 2005 di Jalan Pagarsi. Naon rusiahna kuliner kupat tahu di dieu bet tiasa bertahan dugi ka ayeuna sareng biasana palanggan anu sumping teh ti kalangan saha wae? Ada yang mau kerja, mau sekolah, ada apa saja Kalau yang lewat-lewat. Bukannya ti tabu sagaraha? Bukan tabu genap. Tabu genep. Ya, sampai jam 12. Sampai jam 12. Upami sapopoe kirang langkung sabaraha porsi kupat tahu anu biasana seet? Nggak ke eta, nggak ke itu, nggak ke itu, paling berapa porsi? 50 porsi, 30 porsi. Tah, pemirsa, tiasa katinggal dina video, proses nyiapkeun kupat tahu di dieu memang padet pisan sareng gancang. Saporsi kupat tahu legendaris ieu hargana mung Rp10.000 hungkul. Walaupun hargana mirah pisan, tapi porsina memang wareg tur wareg pisan kanggo sarapan enjing. Mung nunggu sababaraha menit, kupat tahu anu haneut parantos siap disajikeun kanggo para palanggan. Rasa anu konsisten sareng bumbu kacang anu khas ngajantenkeun kuliner kupat tahu ieu tetep bertahan. Salajengna laporan bade diteruskeun ku rekan simkuring Abiakta. Ka Abiakta simkuring sumanggakeun. Punten Ibu, parantos lami janten pelanggan kupat tahu di dieu. Atos di pertama di Paliritu, terus ngalih ka dieu. Pertama jalan ka dieu. Numutkeun Ibu, naon anu ngajanten kupat tahu di dieu benten sareng tempat sanes? Enak lah, bumbuna enak, kental. Dupi numutkeun Ibu, bagian naon anu paling mantes atanapi kaos tina kupat tahu di dieu? Tina bumbu kacangna atanapi tahuna anu lembut? Bumbu kacang, tahuna oge mun haneut enak. Bumbu kacangna raos. Biasana Ibu memang sering mese kupat tahu di dieu kanggo sarapan enjing keluarga? Sok kami uwi ka kontrakan sok nyanak buahnya. Sok pesen si bapak oge di dieu, oke. Si bapak dengan duaan habis sareng si bapak oge sok ka dieu wae. Katingal yen kuliner kupat tahu tradisional ieu pensen ngagaduhan rasa anu khas sareng tetap eksis dijaga dugi ka ayeuna. Di lokasi kuliner simkuring Abiakta nyanggakeun deui jalana acara ka studio sareng rekan Faja.
Hatur nuhun rekan Clarissa sareng rekan Abiakta. Pamirsa, eksistensi kupat tahu tradisional ieu janten buktieun kuliner asli Sunda tetep ngagaduhan tempat di hate masyarakat upami terus dijaga kualitasna. Mugi warta tadi tiasa jantan inspirasi kuliner enjing kanggo urang sadaya. Simkuring Faza pamit undur diri. Hatur nuhun sareng tepang deui.